luhur saujung rambut dihandap sausap dampak digigir saguing cinggit di tukang satulak pinggang. Hampura Kang. Rumah saja di pamajikan loba dosa. Lain ieu spray anyar. Can dibayar belegu. Aisyah loba dosa kitu. Ya Allah Kang dosa batu kau hitung. Akan masuk langit tara duit dompet. Naon? Duit di dompet sok langit tara. Osok Eta teh neng nu nyokot. kunaon teu bebeja Atuh Kang deui pelit belegu sabah. Pokoknya mah yang diikhlaskeun ku Akang. Nu kadahar ku neng teu bebeja yang diikhlaskeun ku Akang. ya hampura ku akang neng Geni Akang ngeceurik. dosa mah gedean aing aing sok nguseup teu bebeja ari meuli upan mah aing 100.000 boga duit mere sia mah 20.000 ka aing nyaah belegug Kajeun ku neng diampura. Eta mah dosa leutik ceuk neng mah da neng nu ngadang laukna. nuhun Aisyah ridho mah aya kene dosa akang nu gede Dosa naon Kang? geus 3 bulan nikah teu bebeja ribut deui di dinya mah eta mah. Saya tahu dari Bapak Ustadz Gojali, Bapak Ustadz Diri ogenya cenah ibu-ibu di dieu mah sarolehah sadayana. Komo mun salakina loba duit mah ya tahu. Mun loba duit mah geus bagur ka cida deuh pokona mah. Malahan sok dangdan yang salaki ge keur loba duit mah pipinna ge diwedakan ke Wardah. Panonna ge disedoan eueuh sedos pido hidung. Biwirna dilipenan kelekna ge disemprotan ngomong nage mani caca delan cadel ogo